Baik, di kemarin yang berbahagia, sebentar lagi kita bakal menyaksikan prosesi penyambutan pengantin Risma Rohayati dan Heri Kurnia. Upacara apa Pak Antri? Adu barisan ganti Selingkeh ketema 3, 3, Wikan. Ujung tepang, lagi kuping kangge rombongan pangetin pamangan anu aya di mata-mata. Oge teh hilang aturan ujung tepang sareng aki lengser ka urang dieu. Calon pangantin ka pangantin istri oge kapularga sadayana ujung. Begitulah pangantin sadayana lumangsung kana rarasa prosesi pambabea bapak pangantin teh. Aki sia mulut kana agung mojakan maha kawasa urang sami-sami anu akawa subhanahu wa taala. Supaya urang kajian kalancaran dan ayeuna khususna kanggo kedua pangantin oge umumna kanggo urang sadaya ujung. Begitulah aki sejangan raja kuraja pamunah tea cerita catur raja pamuka prung dayana. Sabun tanah agung karo kagungan supaya kusut kadon kelar kumlar.
semoga dipalih bener ieu alhamdulillah rezeki turun dari langit teh ieu cenah aya ucu tah aya keneh teh asa jadi naon ya di alungan alhamdulillah rezeki dari Tuhan teh ieu nya ucu lain ucu alhamdulillah nya urang teh tiasa tepang sareng urang dieu sok sanaos di jalan teh harang-harang ieu teh aya di mana ieu teh di Cicewo di Cicewo di mana anak kambing saya ada di mana lain aya alhamdulillah seueur dia di paling dia tuh paling kulon ya alhamdulillah reus bagja cukupan anu lalajog di karoho kieu nya haturan we jeung tepang dikumpulkeun ka daerah sareng aki pamri pada nyawa mah ka we alikeun di kakinya lain tanya ti si bapa aya ada si bapa di si bapa anu pasti di naon alhamdulillah syukur bapa ieu di si ibu aja lain ucu ya si tadi dia geuningan acungna meni pingnya geuningan kau warna namanya ping meni berem gitu ada juga tileun alhamdulillah ucu pulungan heula udah pulungan heula bisa dicopot batu bisa dipulung batu lain ucu urang teh padi teh acan ngapangan ka pangrisan bapak hajat ka ibu hajat ka panganten ka teteh panganten miwa ibu besan bapak besannya urang teh pangan heula apalih ditu gedengannya ka urang teh pangan heula ka ditu coba we bari ieu pan urang teh lain ngarenna di Sunda mah pan kurmenon bibit kudu amit ala kudu bebeja urang teh pangan heula ka ditu urang bebeja heula bapak hajat ka ibu hajat ka teteh panganten nuhun ka dieu panganten teh anu ieu panganten menik kasirnya lima berem dewe lain ucu urang lima resep nu bareureum ya alhamdulillah anu ieu berem jauh ucu kumaha ieu ketinggalan cucuna ucu nolna opat aya deui akan 5 alhamdulillah jauh itu orang tepangan paling dia ka kulawargina panganten istri oke teh paling pangkar cenah pada aya keneh jawer teh jauh aya keneh seueur keneh itu di paling pangkar teh ibu besan ka besan ka araya di paling dia lain ucu asa kaingetan akhirnya tadi bersoblam di dia pangitannya bahwa ningali teteh panganten sareng apang teh anu paratos di istrina anu paratos salam saneun wali matul nikah da aki oge kungsi ngora bagala kungsi di akad dan kungsi di tikah nya eta atuh teh kali bawa sini nih nganteuy sini aya di mana cenah lucu biasa kudu di papak lagu dangdut urang papak we langsung cenah daya dahsyat cus
nepi ka mereka bencerang kieu dan dosen teh nya meni cuanti giringan Meni bencerang lagi. Semua nanti laki dah, nana nih kedah tampil membahana, ngecentar membaheno. Lain ini itu tinggal di kapal itu para tos nepangan kapal rencana bapak hajat ibu hajat bapak becat ibu becat ke para teteh banget Parantos ya laki dan ini teh terus nepangan kali itu malam terus disawer ini teh. Eta teh ini ciri ini bapak hajat ibu hajat sareng bapak becat ibu becat teh bagja ku ayeuna urang teh. Eta lain aki pangteu nanya pada urang teh nya tekeni seurteuing sama kapi goyo. Subuh teh eta. Ayeuna mah pangteu urang doakeun wae ieu kami kedua pangan teh dan kana parantos pangteu nya wali matulingkan lawan parantos anu urang doakeun urang sadayana sing janten keluarga sakinah mawadah kebenaran rohani lagi. Oh subuh nabi. Oke sabarosna janten keluar kita sini paparingan keturunan anu soleh bersolehah ya ini. Amin baiklah. Banyak ngaranna Bang Rukna hari upacara adat ini lengser yang aki lengser dan merupakan disebut dan karena ini anu ngaranna nikah walimatul nikah walaupun sampai hari tahu tapi pur no salilana satia salamina juga ini yang aki dulu kapak ketrok itu oke satia we saling mencintai cenah wah Menik itu aja mah atuh aki emang pangitnya urang teh sok tanya kolong teh waktu urang pakaulan heula urang hoyong jalitongan jalitongan jalipongan eta jalipongan heula jalipongan tepak tilu dengan anu lagu nanti non lagu tokecang anu water kopi nah kita pokoknya mah sampai kaca atuh sok kaca ieu atuh
Samaha Badaya Ilunnya Seri